Dieu aya musik tradisional di Sunda. Salah sahijina aya bonang, goong, sareng kendang. Di Jawa Barat aya sababaraha daerah anu ngahasilkeun batik. Di antarana aya daerah Cirebon, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, jeung Ciamis. Di Sunda oge aya kesenian wayang-wayang. Salah sahiji lalakonna aya Sempot, Dewala, Semar. Alat musik tradisional di Sunda ge seueur salah sahijina aya taleot, aya karinding, aya suling, aya tarompet, aya tarawangsa, jeung sajabana. Di dieu ge aya acis Indonesia zaman baheula. Contoh acis jeung keteranganna. Di dieu oge aya macam-macam timbangan zaman baheula. Timbangan entog, timbangan perahu, timbangan Victoria jeung sajabana. Di dieu aya kalengkapan rumah tangga zaman prasejarah. Di antarana aya periuk, buyung, keleng, cungklung, piring, kowi, sareng mangkok, sareng sajabana. Di dieu oge aya ruang kelas nu didirikan ku pemerintahan kolonial Belanda. Sistem pengetahuan. Masyarakat Jawa Barat kenal sistem pengetahuan anu berkaitan jeung pananganan, perhitungan waktu, mengolah sumber daya hayati, keur memenuhi kebutuhan uang jeung nubaran penyakit anu aya di masa prasajarah. 1 sastra, 2 tunduk, 3 kalenjer, 4 warauge, 5 kalung tamiang, 6 batu pipisan. Di dieu oge aya 9 jugo paku bentuk atap imah saperti rumpang, nangkuban, atau tibalik. Kerajinan anyaman di daerah Jawa Barat seperti Ciamis, Garut, Majalengka, jeung Rajapolah Tasikmalaya mangrupakeun kerajinan kangge mata pencaharian masyarakat. Kagiatan ieu mangrupakeun paninggalan nenek moyang nu masih dilakukeun dugi ka ayeuna. Di dieu ge aya teknologi pengolahan benda logam besi atau pandai besi masih dilakukan masyarakat pedesaan di daerah Serang, Sukabumi, Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, dan jeung Kuningan. Tempat pembuatan pandai besi disebut gosari. Di daerah Bumbukun merupakan kesenian agung khas Kabupaten Lebak. Kesenian ieu miboga karakter kesenian anu sederhana, nya tina lirik atau Tah di dieu aya kaulinan barudak Sunda zaman baheula. Di antarana aya dandanan, papalotokan, hideu jepret, ayam congklak, jeung sajabana. Di dieu oge aya mahkota ibu padi. Mahkota jeung gelang ieu mangrupakeun perhiasan anu dipake ku ibu padi, nyaeta Dewi Sri. Dina upacara mapan Sri di Cikalong, Tasikmalaya. Katilu mahkota ieu masing-masing ngagambarkeun kahiji raja, kadua permaisuri, sareng katilu patih. Di dieu aya bale disimpen di ruang imah bangsawan di daerah Cirebon. Fungsi awalna nyaeta tempat narima tamu. Saatos Islam berkembang dianggo kanggo ngaos Al-Qur'an atau belajar agama Islam. Jeung kalengkapanna hiji aya rehal, kadua aya Qur'an. Sakieu itu biasa disingkat hatur. Hapunten geus seueur kalengkatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.